Iya mah ongkoh teu kawin-kawin tapi ulin ka CR wae. Dagang udud aya gitu di situ. Nya. Kitu teh Pak, heeh. Keun aya masalah eta mah dewek muarek ngadu-ngadu, muarek maksa-maksa urusan si lain. Sabab jodoh pati bagja cilaka lain banda manusia. Leres. Oh nyata kitu teh abdi moal maksa si lain. Tadi dewek nyaritakeun jodoh pati bagja cilaka lain banda manusia upama dewek nanyakeun sia ka si lain nikahna iraha wae atuh sarua we dewek ge nanyakeun siapa rek iraha. Da sajajar. Tah dengekeun. Memaksa wae si teh. Sapanjang aya hand body makanya juri kemana we uteukna teh geus waktuna mah sabatae atuh si teh nya banta geus sakitu barolongna teh geus atuh si teh keun masalah eta mah peuneula leres Pak. Ngan dina belah dieu di Malang. Heuh, dewek teh tadi geus nyaritakeun tanggung jawab. Dewek lain teu hayang ngabungahkeun kudu jadi anak ngaliwatan harta. Lain teu hayang siga batur nyakolakeun anak nepi ka najonggalang paribasana. Ngan sakieu bandana. Ngan sakieu pangabogana di Malang. Tapi nu diuger ku dewek, anu diatur ku dewek teh lintang ti urusan hate si lain ja. Urusan hate. Sabab ukuran harta mah eta ukuran dunya. Bisa disebutkeun ai harta mah eta paleleuwih ti pangeran. Bonus di pangerannya. Tapi anu bakal bisa urang salamet di dunya nepi ka akhirat, di lahir nepi ka batinnya eta urusan naon hate. Urusan hate. Sabab sagala rupa oge laut sakitu jerona. Bisa keneh diteleman tapi hate najan deet teu kakoet. Nah sada lagu eta mah nya lagu naon eta ning laut najan jero masih bisa diteleman hate jalma najan deet mah teu kakoet. Geus silung sate era kumaha nong nya. Sabab ai urusan hate teh loba kacaturkeun penyakit hate. Di antara penyakit hate teh syirik, bidik, jail, kaniaya, iren, panasren, dudupak, rurumpak, ngupat simuat, ria, takabur, nyaci maki, cap jahe, merege hese. Eta produkna hate anu teu kauger ku iman jeung takwa kanu kawasa. Nya. Sabab yakin anu bakal jadi panggupai janahna pangeran nyaeta hate teh qad aflaha man jakaha hak didinya domirna kana hate jadi pabagjana pisan pikeun jelema anu geus nyucikeun hatena. Leres. Kumaha tu ngahontal eta hate? Ngahontalna muhun ku iman. Iman mana? Iman suriman lainnya. Ari iman teh al imanu uryanun walibasuhu taqwa. Ari iman teh buligir. Iman teh buligir. Nu ngabajuanana taqwa. Ai taqwa saur ulama mutanabi dibagi 3 huruf. Diantawisna ta, kedua qaf, katilu waw. Aitana aritana teh tarakul maasi
artosna geus ngajauhan kana rupa-rupa hal pi maksiat. Oh takna teh ari kopna teh konaa. Oh sugan teh kona teh jadi konaa hartosna tumarima karena kadar papasten ti Gusti. Nah di mana datangna goreng prak urang geura sabar, di mana datang hade prak geura syukur. Hade goreng dadamelan anjeunna pikeun ngandelan keimanan jeung katakwaan. Oh kitu nya Pak. Ari tiluna wau nyaeta waroi. Sanes uken lagi. Ieu di barengan ku heureuy jadi pusing kaingna ieu. Nya. Waroi hartina teh apik. Satiap jelema anu apik tina tutur bahasana neuneun letah disatukangeun akal jeung elingan. Tara daek ngaleuwihan naon rupa hal ayat-ayat pangeran, di mana datang ayat panjang moal daek motong, di mana datang ayat ponok moal bade nyambung, hartina teh pas ngadek cekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Leres. Tah eta bakal nahirup. Jeung dewek nyarita kitu lain dewek pangbersihna hate lain. Da sabab manusia tadi urang geus nyaritakeun urang teh kudu ngaku salaku gudangna timbalan. Hartina teh urang pada saling elingan demi wanci manusia bakal pinanggih jeung karugian. Ar kumaha nu moal rugi nyaeta anu saling wasiatan kuleungeuna jeung kulisana. Wal asri teh leres Pak tah kitu tadi gening mimiti tadi nyaritakeun menta dihampura kulan rek nying hareupan bulan puasa sok nu katukang teh ulah wae ngagodin da ayeuna lain kamari lain ayeuna hartina teh kudu daek hijrah. Ari hijrah teh pindah tina laku lampah goreng kanu jadi hade. Tinu salah di merenah husnul khotimah alus katungtungnakeun ceuk Sundana maut nyere kapuhu. Ayeuna geuning urang nying hareupan bulan puasa, hartina di mana cacap bulan puasa dibarengan ku bener ibadahna anu dipalar teh urang teh sing balik deui kaperti bayi nyaeta kasucian. Balik deui kana fitrahna. Numadak dayana rek diajar begadang aing. Begadang kumaha? Begadang aing ti peuting nepi ka subuh. Nepi ka imsak, geus imsak jam 7 karek sare hudang jam 5 kari mandi tah. Puasana sajam. Hanya tak ulah kitu teteh. Manya ai puasa heueuh mata-mata tapi geuning salat diliwat. Syara masalah sholat mah dijama we. Nepi ka kitu si kurang aja. Nu penting masalah mah teh lebih eta mah. Pusing geus keun bae. Nu penting urang pada saling elingan di mana geus delingan manehna teu ngagugu urusanana dawal. Heuh nyata sok gemes tah. Lamun si lain sok gemes atuh sarwana si lain oge. Tah dengekeun. Eueuh ayat 2 ayat pikeun ngahukuman batur. Aya oge pikeun ngahukuman diri sorangan. Hukuman diri sia. Pikiran ting aing nya tong lajo we batur si teh. Rada hoream jeung sia teh gara-gara kamari beda pilihannya. Eta kurame keneh masalah kamari pemilihan wae. Dipaksa-paksa ku aing milih A kalaka milih B sia mah. Pos lain dulur hanes dibere jarum ku aing. Nya, geus atuna sia teh da eta mah pesta demokrasi ja. Urusan kamari mah urang dijieunkeun raramean.
urusan kamari mah urang nyaeta milih pamimpinan urang teh ayeuna geus beres roes anu katarima saha nu eleh saha tah di mana geus rame kamari urang balik deui kana persatuan jeung kesatuan urang manunggal deui netralkeun deui sabab naon sabab ieu nagara teh hak urang wajib dimumule ku urang da hasilna ge keur urang-urang keneh menjadi bunga teduh dunungan abdi saha Pak Haji Asep Junaidi alhamdulillah kenging jadi dewana teh sareng Asopian di Dawan Timur teh kutan teh mumun dah-dahan amanah mudah-mudahan sing bisa nyaah karahayatna ulah kacaturkeun siga anu kamari-kamari sok loba kejadian gini kejadian dina pejabat mangsa ka tukang tahun-tahun anu ka tukang mah ai deukeut karahayat teh ukurina kampanyeuna we wungkul bari ngumbar janji itu ieu geuning ai geus jadi mamana kadang-kadang poho karahayat atuh sugan we nu ayeuna ka hareup mah nya kitu ja pang-pang nama ulah slow respon segala rupa oge nyapanya atawa kamar mandi nah di Jawa sia aja kaget banget ya aing tatak Allah Akbar Pak ketepuk sia da wala naon tingali kaos Juragan Agung saha Juragan Bima Gustina hakatawis jiga Juragan Gatot Kaca mana itu dulu katawis di jendela Pak ber amuing gelojak ayana ganeng lu nanaon ane siling aduh gua cerowokan kawas gadis wae bu nepi kaki nepi ka murag jantung dewek sia yang dunungan ngelasya nya ketinggal kau dege abuing lejang bangkaning inung sia keur ka pasar teh lecu kumaha aing nyuguhanana wayahna sampe cabut sampe rambut naon da perkaricem hayam pencit pae nu aya naon aya ge topi SD urang kulu be urang kerecek si burung mah suguhan mah labuing lejang kumaha aing era nyuguhanana teh lecu ayahna bapakeun bae da nyaho urang mah jelema teu gablek keun bae aya eueuh mah urang saya aya we da wala aya keneh baligo jang naon urang gule kangge pas geuneun ka Juragan Bima dasar burung na kumaha baligo digule disik-sik heula dibagi-bagi make koneng ungkep heula ame hibu nu penting mah samarana we ada gule tak tulisan make spidol gule lain kaos jelema bodoh we kerunungan teh sia eta mah geus ngagerung kitu mah buru-buru buka panto Bapak bisi didogdak ge ber agan sada banci nepi ka kitu kuringna beak sora aya anak mangalinginun aja kaget tot Ramadewa Ji hayo si Semar aya di jero amuy nempo dunungan teh kawas ladang bisnis we ada muntang teh kudu kanu kuat atuh sia teh da mah mungkin dewek muntang ka si laing mah sakitu pakojotna hirup oge dasar wae mana ge kitu
dina tangtungan kayak gitu gening beteng burute jika bos aya beungeut bereun dicakar si waing mana karep we kan ieu beteng burute mah ieu beungeut tenggeuleut ulah kaget kedatangan aing mah ih sanes kaget ku teu isin we jisim abdi teh teu sasayogian anu sae ieu ura dadi opo-opo mah lah ura dadi opo-opo gak naon ngomongkeun dadi segala lain ngomongkeun dadi eta teh ora dadi opo-opo teh teu jadi masalah teu nanaon teu nanaon oh teka harti ku aing ana mah jadi teka harti da deket-deket heuh geus aing teh daging jadi beda ora dadi opo-opo heuh eta kitu jual ke daging jadi eta teh bahasa kawi Jawa oh wong Jawa orang Jawa da geuning ai Jawa jeung Sunda mah beda saeutik beda kumaha beda dina pokal lamun Sunda nama A Jawa nama O lamun cek Sunda mah A cek Jawa mah monggo lamun calik colok jadi mangga calik baal deh anggeus tong tuluykeun si A tawa mangga calik dana tadi kasih juang teh kulan saperkara aing datang ka dieu sono ka sia mari sami sami kulan kaduana tieta datangna aing ka dieu lain kairing ku caiki lain kabawa ku Cileungjang piraku we ke bawah banjir magan teh cicing atuh tong ngomong wae sidik ngentep seureuh maksudna nyari tanah nya mana karepun aya solatif dijual lain tungkuk bibir maneh tong ngomong wae si teh iep yo iep sia ka aing teh guguk datang aing ka dieu aya perlu markasia aya peryogi ingi rek kusia tau wae to mangga sawe srama dewa jiwa ieu dengan bisi si cepot eureui tinggal guluna komo kitu abdi mah doraka sakalanceuk tong didenge moal heureuy agan abdi mah nya kalau bakar wet kieu moal heureuy abdi mah nying hareupan puasa mah rek diem rek soleh gitu bulan ya maksud tujuan aing datang tadi yen netelakeun hati aing si Janaka hati aing si Arjuna rek kawin mah kukupingan teh juragan Arjuna bade nikah ieu ngir leres agan ieu beres dulu kasaha agan ka urang mana kasaha nun ari maksud kawinna teh nyata ka si Mayang Arum iya Mayang Arum teh adina si Kakang Celiteng Kakang Celiteng si Kres lain eta juragan Bima naon ka juragan Batara Kres teh Jaliteng we Jaliteng teh hideung hideung jadi Kakang hideung da juragan Batara Kresna mah hideung oh jadi teh hideung aduh ge sarua Bang Jali meureun bisa jadi
beres wajali cicingjang montongan tegan we shower kain aja tapi kawin can puguh mah mikana can puguh maksudna kumaha ye mimiti datangna si Gatot dititah ku si Janaka ini nyata kadwarawati nepungan si Kakang Caliteng si Kresna maksud tujuanana terek mere panglamar rek ngawin nyata si Mayang laras surat dibikin di si Gatot ka si Kakang Caliteng dina mangsa dibaca ku si Kakang Caliteng eta surat panglamar di si Gatot kurunyung datang aya tatamu di Manduraharja sumping tatamu di negara Manduraharja iya nyata si Kakang Baladewa teh lanceukna si Kakang Caliteng anu saturunan nyata di Basudewa di Wapasudewa ari tatangna kadinya teh sarua maksudna teh ngalamar si Mayang Arum pikeun ati beteungna nyata si Burisrawa naon sia ngaku we kos nu ngenog be nepi ka kitu sia nuhun yang sami-sami Pak disungkun teh kakak dikitukeun sia atuh pami kitu mah pantrok matak pantrok euy alah kumaha tuh agan atuh geus we kawinkeun kaduanana jing can cacap engena jing cicing atuh ampun hayang digalai kerunungan udah dunungan teh bemo kulantaran bentrok panglamar laras jadi tanya raga katinengna ka si Mayang Arum nah bakal milih si Arjuna atau nah bakal milih si Burisrawa beureun si Mayang Arum bingung dina mangsa harita laras eukeur mah eukeur lamun dipikeun ka si Burisrawa yakin manehna ge bakal jadi gering pikir naon sabab geus nyaho si Mayang Arum jeung si Janaka bobogohna ti leuleutik beda kabogoh ti kapungkur ti SD kene tapi lamun dipikeun ka si Arjuna yakin muarek peres kawinna sabab anu bakal jadi hak wali teh lintang ti lanceuk panggedena si Baladewa dilema kitu mah nya maju kena mundur kena stagnan nya naon stagnan teh coba teh apa stagnan acan di mana motor hayang hurung depan di stagnan starter baca Bandung nama stagnan nya janten untungna teh si Mayang Arum nyieun kawijakan ngadama kawijakan ieu ai kawijakanana teh nyaeta muarek kawin kaitu kadieu tapi aya syarat nu dipenta iya maksud tujuanna teh ngajieun sayembara tapi lain sayembara adu gelut lain adu jago tapi sayembarana teh saha-saha anu bisa panggeulana nyumponan syarat anu dipenta ku Mayang Arum eta nu bakal dikawinkeun ka Mayang Arum kitu mar uluh ngan ieu syarat matak jadi hemeng penggalih matak menjadi paluang kunu ngadengekeunana margina sabab aing sorangan oge kakara maca oge bingung lieur aing mah ujung ingat nenjok
harus dipikahayang kumayang arum ngadenge nage kakara nah syaratna hese pisan naon syaratna jago matematika lain sedih jago main silot lah dengekeun lah cicing cambere sulungan teh tong ngomong wae bisa dibunuh nya aing dibunuh mah dijungjurigan wae ngalikeun syarat nu dipentak ku si mayang arum pulang leuwih aya 10 matak aing datang ka dieu teh rek menta penggolongan ti sia sugan ting sugan sia bisa ngajawab naon rupaha kahayang si mayang arum cobi atuh nu naon wae syaratna manawi sareng manawi sikan bulan bilih ieu mah bilih syaratna teh kudu muncit embe hideung kalarasaan aya di abdi nya ngan hideung mah hideung ngan beungeutna hungkul bodas saha teh jag mun embe nah jika ka aing bapak embe lain tong amak biasa wae eta ku beungeutna bodas kurang ajar lain embe hideung sanes lain pinguin manawi pinguin nah aya jadi aya ngabantun kantong malahan mah saha teh pinguin nah bapak lu nyerang kita kasih nu amak bapak pinguin lain dong amak biasa we eta kudu lempeng ka aing bilih syaratna teh monyet beureum aya make iket tong kitu batur teh aing mah ka monyet sia monyet lain tong amak blang tong kitu batur teh doraka sia mah ka batur doraka ka sorangan hanteu demi Allah ka bapak abi mah ka monyet pinguin bilih ka laja aya da bege laja make kopiah dulit teuing moal ambak aing mah atrame ngeurian sia mah loba ngelehan teuing sia mah atuh heureuyan mah sigarek kae sia teh ngeureun sia main kadek sia teh moream teh lain masalah tumbal monyet pinguin embe jeung laja danes lain nu kitu mah bapari aing ngana moal ka dieu janten syaratna naon dengekeun ku sia kabeh susuganan sia nyaho nu dipentak ku Subadra sae kahiji nu dipentak ku Subadra dina mangsa oleng panganten teh hayang dipangmawakeun pangapit panganten anu sarupa jeung panganten pangapit panganten anu sarupa jeung panganten yeah. Artina teh aing kudu neangan jelema anu saperti si Janaka hiji neangan anu saperti si Mayang Arum hiji cing neangan ka mana aing neanganna da teu aya deui anu jiga juragan Arjuna mah lintang ti abdi kari make skincare abdi mah lamun jiga Mayang Arum masih dawala pun adi digelung kalau jiga pinguin bapak jang tong sok ka mana karep jang bisa dicakar ku aing sia da eta kahiji kadua dina mangsana oleng panganten hayang dipangmawakeun tukang rias Dewi Gedeng Patang Lodaya Dewi Gedeng Patang Lodaya hingi uluh aya ge tukang SD Mang Ii nya temi wedding we kumaha lamun miwarang mimi peri biasa kada beli tereh muncul di mana unggah bulan puasa geuning syahur gitu nih tapi puasa gegerayana TikTok si Oman nya eta kedua
laras katilu hayang dipangmawakeun kembang 100 rupa kembang 100 rupi tapi seungitna ngan hiji seungitna hiji ya atuh babari agan babari kumaha sia milarian kembang malati kembang engkol kembang babadotan kembang tulip ngan seungitna hiji eta kabeh kembang teh punculungkeun kena cubluk atuh bau nu penting mah seungitna we hiji eta ku ngagampangkeun teuing taun teh lah na awewe bisa dibodohan atuh nya deui hayang dipangwakeun kepet ke si Padaru kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema tapi bisa ngiplik dina mangsa oleh panganten kepet teh kipas gede ya aduh kumaha poe gentos ku kipas angin kipas gede ieu mah jiga iit gede kepet tapi tanpa dikepetkeun ku jelema ya bisa ngiplik ya kumaha pamikir kumaha niangan kipas ageung ya tah eta tina buntutna kipas gagang kipas ya talikeun kana beung bapa apaan ulah ka manusia teu mah da bapa mah monyet si anjing sia jengkel mana karep we nya campah teh sia teh deui mah waya keneh aya hayang dipangmawakeun bedil karantaka bedil anu tanpa diseureut tapi pating beleduk dina mangsana oleh panganten uluh bedil karantaka anu tanpa diseureut ku jelema pating beleduk dina mangsana oleh panganten iya kumaha lamun genti ku merecon bedil sia teh atawa ku lodong nya deui mah dina mangsana oleh panganten teh hayang kukurilingan di alun-alun make kareta binarung nyata kareta emas tapi di bawahna teh lain ku kuda tapi ku buta gede onyir neangan we teh jelema nu obesitas urang pilok awakna cenah hidung atawa jelema silver teh tah wajah bring flash juga tah eta mah nya ngan ulah aya pasaran eta mah nah waduh jo ngabeuring gidi gue aya ku debt kolektor mah wani gelut mena mah pasaran di jagra gendareupeunana lumpat deui mah aya keneh aya dina mangsana raramean teh hayang dipangnapeukkeun ku gamelan Silokananta gamelan anu tanpa ditakol ku nayaga tapi bisa ngemprung dina mangsana oleh panganten gamelan anu tanpa ditabeuh ku nayaga tapi disarana aduh hayang boga gamelan kitu aing nah moal olok sangu meureun bayaran tinu hajat teh keur aing we hungkul bola Bandung ngilu meureun jeung nyurupkeun deui mah laras panganten duanana teh hayang diuk dina bantal kamsana ya nyata bantal emas tapi beratna teh nyata bisa ditanggeuna teh ku 1000 jelema banta anu kabawana ku jelema 1000 iya anjir sigede kumaha bantalna dulu kehel dulu ya deui mah sae dina mangsana beres oleh panganten teh hayang arak-arakan
palai minum arak-arakan kepret poe sia ditakis ku abdi lain ku ngalawan wae luas sakitu mah bade dengan aing minum arak bi teh nya festival belegu oh karena apa ya oh nya tapi arak-arakan eta teh di tengah arak-arakan teh hayang diigelan ku monyet bodas wah kabeneran agan kebeneran naon aya monyet bodas di dieu aya bodas nembe beungeutna teh urang pilok awakna saha cu monyet bodas teh nya monyet beungeutna bodas mun awakna abu-abu di mana kayak urang pilarian heula eta hate kadewek teu henteu bapak marah-marah wek naon prostat datang bulan bapak meureun kemana we karep si kurang ajar tungtung kahayang laras dina mangsa oleng pangan teh hayang dipangmawakeun munding 100 munding tapi munding teh jaluk syaratna teh dina tuur kahan teh bodas munding 100 siki tapi dituur kana teh bodas sok omongkeun sok aya kitu munding dengan beungeutna bodas pantu ieu mah tuur ieu mah moal mah make ngomongkeun bapak doraka pak rek puasa abdi teh meuna karep 100 kan 100 bu hanya kanangan hiji saha munding si anjing sia ampun tinggali tong kitu ke bapak teh doraka taun teh ada yang makan munding ke bapak bapakna sensitif kremen jika nama pengen kemarin beli softtek tak gitu mar gitu war manawi sareng manawi uak kagungan bongbolongan sugan sia nyaho mar aing si Gatot si Kakang Wijakangka si Kakang Yudhistira si Nakula si Sadewa si Kresna ge pada moal ngabejaan da sirik manen ngayakeun sayembara aing lieu eueuh dia dipercaya teh lintang ti sia mar bejaan aing mar aya amat agak tiwu kau cowok congon aku amis puhuna parantos gamos nu maksud sia naon bapak teh gunungan teh nanyakeun nyaon teu dijawab ku tiwu Seun sim kuring teterang nu teu nyaho sia teterang aduh bingung euy bener teu nyaho teterang waduh silakan kumaha ya kumaha urang terus bekabah wiranta nya telebeng eta ge sarua urang taroskeun palurah uing di Cikarang atawa ka RT Didin nya sia sugan nyaho cebot lan sia sugan nyaho tah sami oge kulaan nya tadi seperti bapak tiwu naon ieu tebu kecongo-congonya masih awe lieur ah geus sore nyarekan sia teu nyaho sia ge sebot teterang lan cilaka aing pusing aing dawala kulaan sugan sia nyaho kalau dipikahayang ku si Subadra nu neme ya terang kulaan naon ulo dedengean aing sia nyaho
mohon terang nanaonan Aisyah kenaon goblok bapak geus teu nyaho sieun nyawanan pesoro kojor kitu sia teh mun karep we bener syet nyaho terang ai hayang pondok umur sia teh hayang mau nincak bulan puasa kabina-bina deui aing tukang heureuy teu wani ngare nunungan nah si lain tong sakamana karep tong sakarep ulah aing teh lanceuk dahar uya teh dunya teh heula aing kumaha karep we ulah heureuy jak ulah heureuy bina-bina teuing duh blok cenah nah atuh bapak balik keteu balik jadi kan cium ku abdi tapi hipu biwir bapak gini mana we si kurang ajar dawala abdi kulan bener setenya nyaho kulan bener nyaho terang bener jang tong heureuy jeng tong heureuy lur ieu teh hareupeun saha ieu teh tingali dunungan teh geus tepung halisna teh tong bujeng hingga heureuy nginjem duit hayang disentak mun karep bleguk si teh sarua kojor sarua jeung orang nyampeurkeun paneungeul kikituan teh tong wani-wani lebah kitu mah sakali deui aing nyarita ka sia bapak sia teu nyaho lanceuk sia teu apa kari-kari sia apa mohon bener mohon kahareup sia ulang kahareup sae mangga punten deuh nanaonan sia nyar-nyar pimelangeun deui ja ahkeun bae da pancek bapak teh kudu wani karena bener kudu sieun karena salah mana kitu ge abdi teh terang nyaho kana bener nyaho kana salah heuh nanaonan sia teh aing teh nyaho deuleuy si lain make jeung api nyaho mantapkeun pa cina paeh geus bosen hirup sia eta mah paengan beungeutna pias da paengan hulang-hulang wae paengan nyebut hampura paengan nyebutkeun keterangan dieu carek pae mun kurang ajar deh atapkeun cina karasaeun di bejaan geus dielingan geus tapi kitu wae kelakuanna entek nya pae punten Pak sok sia tanggung jawab siling sae punten ka pangeran Pak blegugna ka cida-cida teh tai ka hulu-hulu otak udang nanaonan sia siapa cicing sia tuman cicing siap yuk siap tah aing dicarekan goblok cacak aing itu ka dieu dicarekan komo sia tah tempo kukuna menang ngikir teh beda jeung kita kukuna petot rasa ku sia omat dawala lamun sia paeh tong nepi ka sia ngajujurigan ka aing tong kayangan lamun sia nepi ka paeh tinggalkeun di sadean panglai ku aing di imah aing balikeun sakali deui nyarita sia nyaho kana ieu perkara terang deuh nanaonan sia modar antepkeun Pak sina ko itu benang dipikanya atas kurang ajar teh lah di mana ceng celengan si laing euy PHP-keun teh ayeuna meh mangpaat keur selawat si laing keur tahlil meuli boeh dawala wayahna kain kapan teh beulieun euy aing keur teu gablek duit yeuh kakak ngadoakeun pae kana jadi dulu teh keun bae da kahayangna antapkeun da bongana eta mah nepi ka kitu si kurang ajar
sok sia sakali teh aing nyarita ka sia mabok teu henteu nginum teu henteu eling sia eling teu gelo abdi mah nganu hati sia teu heureuy nyaho sia aing lain tua heureuy aing pang tebeki na ka jelema tukang heureuy pasti datang nanggap seni aing teu suka ka jelema teu serius matak aing teu babarengan si cepot oge kitu da tuluy teuing jeung julukan Arjuna we aing mah aing menta serius ka sia tapi lamun sia sajajan jeung si cepot tukang heureuy tong pujeng hingga pangi jeung aing sia bakal menang panggitik deui siksa dayina tojos payunkeun gojojos bili eta bintul keneh abdi guru bedog kadek tuman udah kitu teh mah mangga agang geus leulis kitu mah ripuh dah Pak lamun anu paya teh innalillahi alhamdulillah innalillahi jak innalillahi wa inna ilaihi rajiun sepertinya dawala bakal mulang ka rahmatullah bakal mati dina poe ayeuna dawala sia punyere dawala sia punyere Bararakat meuli di nu anyar euy. Sae agak sakali di aing nyarita pikeun ngayakinkeun hate sia bisi dipandang aing datang ka dieu heureuy datang jeung si Gatot aing mohon datang ka dieu dicerewlekeun ku aing satara pasna nu rupaha aya aing lamun sia canggih heureuy geus tong wawuh di jeung aing tapi lamun sia nyaho sia bakal dikanjar ku rupa-rupa hadiah di aing siap agang alah geus paehan tur bonus da moal nyaho teh si kurang ajar deh jadi sia nyaho terang bener mohon lamun nyaho di mana ayana teh barang-barang teh tah upami di mana ayana abdi terang naon tah terang wah sia dipaehan wae iya beres innalillahi wa inna ilaihi rajiun nguningakeun ka PDKM toa hurungkeun atos aya nu nganturkeun pun adi Dawala bin Semar meninggal hari ini dipaehan kulantaran kabeleguganana modal sia gede warisan aing euy gede warisan eueuh hiji karimehan si gareng anak tunggal aing ieu aya anak kelaka heureuy sia aing leuwas nepokieuna leujang dipaehan ku aing Dawala ke heula naon di agan teh janji ngajengut ka abdi ceuk aing teu suka heureuyan ku sia da teu heureuy abdi mah atuna sia make jeung nyebutkeun teu bisa atunya sia nyebutkeun teu apa apan can beres ngobrolna oge upami abdi di kitu kieu atuh mah cacap ngomongna tapi teu heureuy teu bener demi Allah abdi mah Yuk Desya, pulang, yuk. Siap, mangga.